salit deui nya samenit deui. Wasunanu ta ayeuna pasunatanana ceuk kasarna mah pasunatanana mah daek pek henteu kajeun ngan alus jeung diganjar lamun dipigawe. Mana wasunanu jeung ari pirang-pirang pasunatanana eta idrojuha bisuratin takbiratul ihram teh kalawan gancang wa mubadaratin jeung naon teh lah paneuri teh ngabuburukeun makmum biha kalawan itu takbiratul ihram bi ayastagila biha akibat taharrumi imamihi. Lamun urang nanggeus aya di tempat mah imam takbiratul ihram Allahu akbar buru-buru nya urang Allahu akbar. Ulah kieu imam Allahu akbar ceuk makmum teh si imam eta mah surahna sok panjang sok maca surah amayata saalun kewe diu keula urang teh ta ari imam geus rek beres kakara urang Allahu akbar. Ta eta teh lamun teh mah urang aya satu kangen imam Allahu akbar urang Allahu akbar ta eta teh hukumna sunat. Cenah henteu kitu urang nungguan imamna sok lila ieu mah maca surahna juz amma nu sok dibacana ku urang didaguan heula engke mun geus rek beres kakara Allahu akbar tah eta teh teu kenging ganjaran pasunatan. Akibat taharrumi imamihi min ghairi waswasatin dhahiratin wal jahru bihalil imami. Kasunatan nomor kadua pikeun anu jadi imam narikeun kana takbiratul ihramna bihaitsu yasma'uha man khalfahu liyubadiru bitakbirihim akibahu. Pikeun nu jadi imam mun di bumi salatnya hoyong berjamaah ari di imah meureun jarempling nya beda jeung di ruang anu ageung kieu. Sing rada tarik minimal tarik nate kakupingeun ku makmumna Allahu akbar kakuping kuno di tukang tehnya supaya naon supaya si makmum teh bisa buru-buru nuturkeun ka naon ka imam. Ari di dieu mah ngan sajajar meureunnya bakal kakuping masing mamaeusan ge ngan lamun teh mah pinuh ka tukang gitu aya 5 jajarna 6 jajarna ceuk nu di tukang teh imam teh geus mulai encan ieu teh tah bisi dina kituna gitu aringan sajajar mah komongan tiluan nya masing Allahu akbar eta oge tos kalebet tarik tah keur imam sunat narikeun kana takbiratul ihramna supaya naon supaya kakuping ku makmum siap nuturkeun ka eta imam. Wajazmur ra'i min akbar nya sareng sunat de naon nyukunkeun rokna lafad akbar kan ari lafad akbar teh asalna mah akbaru nya tah maka eta rokna kudu disukunkeun teh kenging kieu Allahu akbaru tapi hu akbar urang mah tara akbaru mah ya berarti tos jelas gitu nya baheula di papatahanana henteu naon henteu bertele-tele ieu teu meunang tah langsung asak berarti di papatahanana baheula nya nyukunkeun kana rokna lafad akbar sanaos ieu teh aya anu ngengingkeun atawa bahkan ngedahkeun rokna teh di barisan ngan keur urang mah jazmur ra'i min akbar ro lafad akbarna kudu disukunkeun wa adamu tasdidir ra'i teu kenging rokna ditasdidan akbar nah ro ditasdidan teh kitu erna lilanya Allahu akbar bar hese nyantoanana ge nya hu akbar bar tah teu kenging eta teh biasa we hu akbar bar teu kenging dilamikeun hu akbar bar teu kenging erna ngadereden nya adamu tasdidir ra'i alal mu'tamadi numutkeun kawal mu'tamad nya terakhir sanaos aya
anu ngengingkeun urang ulah mikir anu ngengingkeun nya barina oge ekna naonan Allahu akbar ber teu kenging nya salajengna waraful yadaini indaha sunat nuju takbiratul ihram teh ngangkatkeun dua panangan ngan urang mah tos biasanya ulah kena-kena sunat moal diangkat leungeun teh kieu we Allahu akbar atawa dirumaikeun Allahu akbar teu kenging da urang mah tos biasa ieu nya dina pas sunatan ngangkat naon ngangkat panangan bahkan dina ngangkat panangan teh kan seueur kasunatanana teh dina sebagian kitab fikih mah si panangan teh teu kenging wakalungsur sabada urang maca bar jadi kieu Allahu akbar neme dikahanapkeun Allahu akbar neme dikahanapkeun urang mah asa kaku aku mah we bisa nanya nu penting kasunatan mah ku ngangkatna arek dibarengkeun Allahu akbar arek nyanak anu ieuna dilamikeun heula di luhur Allahu akbar nya eta mah mangga kumaha enakeunana nya nu penting teu kenging nya eureun nya sakedap Allah nya eureun tapi langsung maju deui eta mah teu kenging nya sabab aya nu ngahukuman batal nya sabab eureunna teu saukuran tumanina jadi urang mah lamun bade lirennya lamun bade langsung contoh nu langsung Allah dibesotkeun merenya cek urang mah Allah tah teu kenging liren lamun bade liren Allah bade kieu kumaha we lah nya sanaos aya dina sebagian kitab anu siramona teh ngedahkeun madep ka kiblat nya ngan jika ngarangeum merenya urang mah komo bisi kalah araraneh bisi kalah jadi digeureuf-geureuf tempo cenah leungeun si itu tah bisi kitu lah kumaha we nya komo istri mah da katutupan ieu nya Allah tamun bade lirenkeun heula Allahu akbar sakumaha lirena minimal saukuran maca subhanallah Allah subhanallah eta cekapnya lirena nya Allahu akbar kumaha maca subhanallah kumaha bacaan urang lamun bacaan urang gancang subhanallah na oge gancang mantap tumaninah dina salat tarawih manisa kedeung ning sabab subhanallah na ge ngebut subhanallah tah kitu nya teu kenging naon tumaninah teh disamikeun maca subhanallah na subhanallah teu kenging nya sabab subhanallah gancang jeung launa kumaha bacaan urang nya termasuk bacaan Fatihah na kumaha mun bacaan Fatihah na gancang bismillahirrahmanirrahim berarti subhanallah na oge gancang subhanallah eta teh tumaninah nya Allahu akbar asa diudag-udag tos nya tah jadi sunat ngangkat panangan eta dina takbiratul ihram aya 16 anu kedah diperhatoskeun sareng aya 6 pasunatan naon nu 16 teh eta nu bieu cekap was asalisu alqiyamu kantu nomor katilu wallahu a'lam bissawab Rabbin fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bita'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amana abdi tawasul ku pangaosan abdi tawasul ku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian ku kahuripan
subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.